endog tuma endogan berat kagorengan sagede endog tuma neraka bae. Masya Allah, boro-boro endog da tuma nage leutik, tapi lamun ayah sagede endog tuma berat saeutik mah kabelah kenca neraka bae. Ngelanjutkeun lalakon tentang akhirat mengenai surga jeung neraka. Ahli surga geus jelas, ahli neraka geus jelas. Urang geus nyaho. Ahli neraka innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu iman, takaburnyana teu nurut, bakal jadi ahli neraka. Na'udzubillah min. Walladzina amanu wa amilus solihati, jelema nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal soleh, teu kudu hese beleke, la nukallifu nafsan illa wus'aha, ulaika ashabul jannah, etalah penghuni surga. Masya Allah. Sahabat naros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, lamun di akhirat manusia bakal dihisab, dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan. Ketika jelema ditimbang, kemudian amalna goreng, boro-boro loba, leuwih kagorenganana sabillah su'an sagede endog kitu tuma, endog tuma endogan berat kagorengan sagede endog tuma neraka bae. Masya Allah, boro-boro endog da tuma nage leutik, tapi lamun ayah sagede endog tuma berat saeutik mah kabelah kenca neraka bae. Ya Rasulullah, wa kadzalika, kitu kene lamun jelema ditimbang amalna, ketika kakatuhu ulah beratna sagede endog piit gede teuing, sagede endog sieur, endog tuma atau endog kuman, leutik asakan endogna ieu mah ulah kumana ulah saeutik jasa ngageserna, malaikat mah kadeuleu bae. Urang mah kuari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu. Wari eta teu kadeuleu komo pejabat mah. Oh, jutaan jasa teu kadeuleu jana. Tapi di akhirat malaikat kita ngahisab, kita nimbang beratna sagede endog tuma atawa endog kuman kakatu sorga bae. Ya Rasulullah, kumaha ku ari lamun pas-pasan? Timbang. Begitu ditimbang kakatuhu teu ngageser, kakenca teu ngageser, lempeng. Geus dikutak-atik kieu supaya kakatu belok di lempeng deui. Di kieu-kieu tah, di kieu-kieu ye ku malaikat tek konteng lempeng deui bae. Aing ka mana ieu bakal ajak aing. Tadi aing geus neuleuh nu ka kenca neraka, nu ka sorga nu leuwih saeutik bae, saeutik jasa ieu sagede endogna ge endog tuma ka sorga. Ieu aing ieu kieu lempeng jasa ka mana ieu aing bakal bae. Mana ya ieu? Ieu ayatna ieu. Nu mantak eueuh nu kaliwat. Rugi mun poe ieu teu ngaji.
lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganna bakal ka mana. Iya, untung gunung ngabesan poe ieu. Oh, masyaallah. Lempeng. Gusti urang teh bakal sing hade urang teh bakal ditimbang. Ketika timbangan urang kakatuh geus tenang, tapi ketika timbangan urang kakenca, duh Gusti. Mun lempeng ka mana? Ieu. Nah, wa bainahuma hijab, antara sorga jeung neraka, ahli sorga di sorga, ahli neraka di neraka, horenganan aya hahalang. Lamun eueuh hahalang mah ahli neraka nararaek atuh ka sorga. Atuh urang sorga jeung seurikeun sia bobolokot ku seuleuh ka dieu naik sorangan aing. Bisa kitu eta. Atuh kuari bae ge kuari di penjara loba nu dipotong-potongkeun kaluar. Tarolah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadangna. Duh sia mah nyaho jang geussan. Terus sakambangan pan we loba nu ngojay kalaluar. Asal geus kaluar di dinya geus ulah asup deui nu sakambangan mah geus. Nah, ieu ge ieu di neraka. Lamun eueuh halang nyana ngojay ka sisi geus ka sisi maksakeun terus we ngojay brus ka sorga. Lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat, sanajan penghuni sorga penghuni neraka berbeda, tapi tetap Allah subhanahu wa ta'ala nyeun hahalang. Wahara ieu Gusti Allah make nyeun hahalang sagala. Maksudnya sanajan teu nyeun hahalang ge jadi neraka meureun moal ka sorga moal aja izin, tapi tetep bae ka izin jelema keur ka nyerian mah pan. Jelema keur ka nyerian ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mandek di kumahakeun ka sorga bae. Cek kali sorga, woi ka sorga mah usah taranjang pun masa taranjang kajon, taranjang los cenah, aing mah panas ya di neraka. Tetap Allah nyieun batas, wa bainahuma antara sorga jeung neraka, antara penghuni sorga jeung penghuni neraka teu bisa ngahiji hijabun aya hahalang. Ya Allah. Gusti Rasul aya teh halanganan huwa surul a'rab, tembok. Wah asana nu ngabangunna urang suka bunyol sare. Urang suka bumi ge kana neraka. Dek nembok di mana? Ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah. Geus carita tembok bae wallahu alam kos kumaha tembokna engke bae buktikeun di akhirat. Surul a'raf. Ngarana a'raf eta teh eta ieu sorga belah dia ieu neraka belah kenca antara sorga jeung neraka aya hahalang ngarana tembok a'raf. Wow kamari ieu mah tembok Berlin, kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara, kamari ieu mah tembok Jerman kuari geus diruntuh-runtuhkeun. Tembok Berlin, tembok Jerman, tembok Korea geus dieuweuhkeun kuari geus rata. Ternyata di akhirat aya tembok misahkeun antara ahli sorga jeung ahli neraka. Atuh kan teu ngeunaheun urang di sorga king widadari kikieuan minuman berbagai minuman bubuahan segala rupa aya permadani dan lain sebagainya, tapi aya pemandangan neuleuh jelema nu ngojay di neraka emang ngeunaheun. Atuh moal ngeunaheun. Komong di neraka kadeuleuh mah anak urang meujana neuk nginum kopi, misalna hobi jasa ka kopi. Di dunia na ieu ngeunah jasa ngopi kapal api di itu aya kapal pecah ke bakalna. Barang neuleuh urang keur ngopi, itu mah anak aing. Harenegan. Aduh. Urang meujana keur nginum dek nginum sek di dieu widadari kadeuleukeun di ditu popotongan urang harenegan. Tetep bae sajan kumaha ge itu teh kan urut bercumbu jeung urang. Waduh. Popotongan aing mah ja pepegatan ka dinya teh ku gara-gara nu kolot bae maokeun kokoprak.
Ya sebenarnya mah hate mah nyantel keneh. Brak aya di neraka harnegan urang. Ya Allah, bet sini bet. Tah. Ari di neraka mah di neraka jalan keur ngojay, aju neuleuh ka sorga. Atuh meureunana jalan rada tiis bae sangajan nyana teu nginum. Di neraka panas, calangap, dahaga. Neuleuh nyana nu keur nginum. Oh, bangunna tiis jasa kan karasa tiis. Okos urang lapar, aya jelema nu dahar seungit jasa, urang saabna ge ngeunah. Saabna doang ya aing geus ngeunaheun jasa. Kos jelema hayang jasa ngarokok, rokok eueuh tapi seungit aya. Sia kanon ge gituan aing hayang ngarokok, rokok eueuh tapi aya seungitna doang cukup sakieu ge. Nu ngarokok eueuh nyana hayang ngarokok seungitna ge eueuh kahau. Sia keur naonan aing hayang ngarokok eueuh rokok. Itu tak lain rokok, udah sarua bae lah haseup-haseup keneh. Teu kira-kira beuki bae budak atuh aya haseup pirunan mamanya. Ya ku beuki da rokok eueuh pirunan, tetep bae kunyana disedot. Aduh. Nah, ieu perlu diketahui antara surga jeung neraka aya benteng luhur benteng nage ahli surga teu neuleuh ka ahli neraka teu neuleuh ka ahli surga ngaranna benteng A'raf wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Ternyata horenganan Arab teh lain kosong di dinya teh dieusian wala Arab ditetepka do kitu naon benteng Arab anu misahkeun antara surga jeung neraka horeng di dinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk Allah manusia didinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema-jelema bisa wauh manehanana kullan min ahlil jannah wan nar kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka nyana nyahona bisimahum ku tanda-tandana ku ciri-cirina jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede segede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka surga bae jelema nu ditimbang rata nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di A'raf. Ngana bisa deuleuh ka surga, bisa deuleuh ka neraka. Tapi ka surga lain, ka neraka lain. Didinya Arab luhur. Waduh. Neuleuh ka ditu, waduh ahli surga keur balake cerahkan. Neuleuh ka dieu nya heuh kekerlekan. Di luhur kana Arab. Masya Allah ya. Tapi ternyata di Arab teh ieu manusia ku Gusti Allah aya nu diteundeunna beda-beda horenganan aya rijalun di luhur Arab teh aya jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana kama fil hadis ialah Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum anu akur kakasepan jeung kagorenganana akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana ternyata aya 10 penerangan di dinya mun diterangkeun di hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib. Aya nu lapar ulah Kiai lapar Kiai.
datang ke maghrib bahaya Kiai geus saayana Kiai bae ya baca diterangkeun geus menta ulah emang kos kitu sih mah pikiranan hayang gegeuraan bae inti cenah kieu maning terangkeun bae ka maghrib elos emang sakunaon datang ka maghrib lah nu di imah galak tuh aya siang mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu nyilib anu jelas batinlah penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah bakal dihisab manusia jaga di poe kiamah paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji be ulah gede sagede endog sieun dakhalal jannah bakal asup ka sorga sakumaha tadi wa man kanat sayiatu aksara biwahidatin saja lemah anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu dakhalan nar asup ka neraka ya Allah ya Rabbi wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganana akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur ditendeun lah di dinya di a'raf ialah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal a'raf ditendeun di luhur a'raf manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng na ieu wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu kana min ashabil a'raf jelema anu akur amal bagus jeung amal gorengna ditendeun lah nyana di sulul a'raf benteng a'raf masyaallah geus fa iza nazaru ila ahlil jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuring wa iza nazaru ila ahlin nar di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem kitulah jelema nu akur amalna ditendeun di a'raf daripada ka neraka masalah lah di a'raf ge ka surga henteu ka neraka henteu masalah daripada disate di neraka. Ieu mah pancen puguh di Arab ge Gus. Ya kasalahan nong torogan pan. Kreditan diharamkeun terus bae. Bunga bank sanajan geus jelas-jelas terus bae. Ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusanna mah jelema anu bangsa salat teu pati khusu nu kaditu. Ngredit henteu. Paling neruskeun babaturan doang. Atuh sarua wae tah bagus gitu. Tai. Ya Allah ya Rabbi inggis jasa ya urang boro-boro urang ka sorga di Arab ge wallahu a'lam. Ji ulah main-main ieu. Jelema anu hayang ka sorga mah tetep bae membatasi diri. Hiji meureunana lalajo TV, nonton TV rada dikurangan. Gitu kene HP, gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basa remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri. Ya mah henteu nu penting ngalah duit. Kiai mah kieu ngocoprak antep kiai ieu. Ji atuh sabodoh, aing mah ngocoprak bae aja. Ku sia didengikeun teu didengikeun dipake atuh aing mah aing sia mah sia. Nah ayo geus pokona mah aing mah ngadenge ka omongan sia jatuh ka ajeun teuy. Di akhirah jatuh sorga malah nu kiai nu Allah sanunya urang kos ieu ge ka sorga jatuh Allah saya boga keyakinan mah ye paling aing lapor ka Gusti Allah Gusti naon tas eta teu satuju ka sorga emang kunaon lah teu nya hosorangan ih cek Gusti pan aing pangeran atuh tembongkeun kejujuran pangeran keadilan pangeran cenah Gusti mah adil emang kunaon gitu lah mesti kunaon ya Gusti mah uninga mabok bae kan aduh mau uninga Gusti deuk di kasorgakeun ngan di kanarakakeun heula moal kebel ieu mah ngabok di nyana ngredit di nyana bunga bank di nyana deposito di nyana lah paling ge 1000 tahun kakerlek kan ieu masih Udin aya di Araf mantep kan nyana atuh aya daek neuleuh ka neraka los aya teh daek atuh ulah
ayeuna leuh bae ka sorga pannyana menikmati henteu ngan neuleuh doang gitu. Neleukeun uli, neleukeun anu lulumpatan, neleukeun anu nginum nu dahar, nyana tinggal kerot bae. Pokoknya kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan. Batur teh kan mawa beko, aju nyana kulapar urang mah hayang biasa. Menta atuh aing. Henteu meunang. Ku keur letikna sial jasa tah. Nyana bae terus bae. Sakalina dibere, digegel teh pas letik teh. Keur letik kos kitu jasa eta. Aduh terus tambah dibere keneh. Ieu mah panteu ieu mah. Neuleuh ka sorga lulumpatan jeung awewe. Wah, sakumaha film India teh. Say. Naik ka nyana ka gunung. Atuh gunungna ge gunung indah pan. Ditagep gurintil. Kadeuleuh kan ku di Arab sia jasa teh budak. Waduh. Romi. Pan lecet di sorga mah kanjeng kuku mah geun teu lecet mah buronganan ke neneangan obat merah teu muka mantri Mujiono atuh ka ditu. Heueuh di sorga mah naek nya capek datang ke gunung tanggap brudap datang ka handap seuri lecet capek kenek deui ka gunung dicekel beuyeuna nona karang-karana bajuna katarik sataranjang. Masalah si sorga ngaranna ge atuh. Tinggal eta bae nu di Arab edeuh tah budak. Aduh. Haji Pendi di Arab nya langit nyelekot. Neuleuh nginum, neuleuh keur indehoy, nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur. Dibere henteu lah ceknya aing daripada neuleukeun kos kitu mending neuleuh neraka neuleuh neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nanah nu getih wah geus macem-macem nu diguntingan segala letahna nu digantung nah aing daripada neuleuh nu kitu mending ieu bae ceknya senangan ieu aing udah teu kos kitu pan gaceng ongko pan. Aduh. Pasti beres ya. Ada, bandingan ieu bae cak aja banding neuleuh di neraka aing lah. Tapi kebal-kebal kan teu betah. Teu betah, neuleuh nu ceurik anu nu macem-macem. Ieu deui pemandangan kos kieu jasa. Balik deui ka sorga. Ieu deui. Di luhur jana. Dibere nginum henteu, dibere nanaon henteu. Di luhur we teh mah Ashabul A'raf. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Tapi tendep mending di Araf daripada di ditu mah. Aju manehanana nyahoeun ka ahli sorga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum. Ka ahli-ahli sorga nyana nyaweun, ka ahli neraka nyana nyaweun, ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo nu wauh di alam dunia nama. Waktu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing. Ternyata beungeutna teh putih berarti ahli sorga. Wa hiya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep. Wasiwaduha beungeutna harari deunglil kapirin mayoritas Amerika, mayoritas Eropa, mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna. Tapi aneh kuari di Amerika loba jasan wasu pisan lain lalagaan. Di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih. Di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam. Matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika. Undang-undang lah teh, anulah untuk mempersempit Islam, tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam. Nu matak kuari rada ditahan ge. Pemberontakan di sisi lain nyana ngebrontak
negara-negara Islam. Ternyata di negaranya iloban masuk Islam. Lawan Allah kusia. Maha segala-gala Gusti Allah. Anu kira-kira teu mungkin asup Islam, bahkan asup Islam. Anak pendeta sabarahan asup Islam kuari. Lain lalagaan ieu mah. Ditutupi ku Amerika. Lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam, bocor di negara sorangan. Ya Allah ya Rabbi. Aya nu teu meunang ngadirikeun masjid, teu meunang ngadirikeun mushola, imahna dijadikeun masjid kunyana. Di Amerika di Bitung asup Katolik. Aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke sistem. Tadeuy urang Bitung. Aduh ampun jasalah. Itulah hidayah dokos gitu. Nah, nyahoeun ashabul araf mah ieu surga, ieu neraka, ieu ahli surga, ieu ahli neraka. Kunaon ieu bisimahum ayat tanda, ayat ciri. Daun cirina bayadul wujuh lil mu'minin kasep beungeut naera. Siwadul wujuh lil kafirin. Kafir mah heureurideung. Kitu kene mukminin anu daroraka sementara dihideungan keneh ku Gusti Allah beungeut sebab bakal di neraka. Nyana di luhur Arab neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu. Kumaha teh ketika jalan neuleuh ahli surga? Wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum. Ahli Arab nu aya di luhur benteng Arab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum. Di luhur bari ngadadahan ahli surga, wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur. Weh jahaji pokona mah kieu bae ku ari assalamun alaikum kasalamatan Allah kasejahteraan Allah keamanan Allah muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh. Padahal mah teu kudu diomong kitu ge memang geus aman geus sejahtera. Tapi naon hayang ngomongnya nak meluapkan uneg-uneg nu aya di hati salamun alaikum. Tetap keselamatan, kesejahteraan, keamanan bagi aranjeun kabeh wahai ahli surga. Nikmatilah keselamatan, keamanan, kesejahteraan di surga. Atau ahli surga wahai dadah Arab dadah. Ngirah nyana ngomong kos kitu teh lam yadkhuluha padahal banyana teu asup ka sorga. Encan asup jeung teu asup ka sorga wa hum yatma'un nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka sorga. Dijelaskeun ku Gusti Allah. Kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana diteundeun di luhul Arab ketika neuleuh ahli sorga jangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum barinya nana malam yadkhuluhan can asup ka sorga wa hum yatmauna barinya hayang nu sabenerna maka sorga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu. Aya malaikat barang dekat ka mana ulah waka asal dekat itu di dia itu kabita bidadari kehulah sok dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa cak malaikat terangan itu tuh nulu lompatan di bukit itu tuh ulah dideleukeun atuh endahannya nak kulantaran diulah-ulah ku malaikat. Assalamualaikum. Gandeng cek malaikat lorbong. Aduh, malaikat ge gajagan. Nyana capeun. Nuk brol kayak gitu. Laka cek malaikat. Cenah sub ka sorga wa hum yatmaun padahal nyana harayang luar biasa ka sorga.
lam yutmi'uhum illa karomatan yuriduha bihim tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka surga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah jang anjeunna aya harapan ka surga ya jangan geus kikieuan bagi kikieuan nulu deui salamun cicing cek melegat lah salamunan kayak aya waktu tetepnya salamun alaikum salam datang ke serak-serak haji pengen disalamun bongana tuh pas-pasan amalna Gusti Allah. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh kabelah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nya ngangkatkeun leungeun rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim padahal mah memang moal atuh jageus aya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka ulah dijadikeun penghuni neraka la taj'alna ma'al qaumi zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin asal neuleuh ka surga salamun alaikum kesejahteraan keselamatan tetap ke aranjeun mudah-mudahan selamat aman damai asal dulu ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh. Bahkan wanada ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bisimahum nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab nada ashabul arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina dideleukeun ku nyana wah itu mah gubernur urang jah bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan waduh bener itu bener jah itu mah presiden urang wih bener tuh jah itu mah presiden Amerika itu mah Bill Clinton kan kadeuleu kan bener lu keur ieu mah kaset teh nyananya. Iya, itu Jos Bus tuh. Wih, bener. Itu si Tongeng. Tuh. Weh, bener kan? Itu si Ahud. Aya kan? Bener. Yo, itu taekwondo. Oh, nyarahuan nyana. Itu babaturan nyana anu keur di dunia nyana. Wow, itu bos urang kan? Bener. Itu mah bos nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh kan nya bener tuh si Cinglu wah bener si Cinglu jana tajan disebutkeun pokona mah nu jana wau ku jana digerokeun sageus digerokeun qalu ngomong nama ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun cek ahli Arab ngaromong magnankum teh nyugihkeun karanjeun kabeh jamukum eta maneh babalantik ngumpul-ngumpul harta nu ku anjeun dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nu ku anjeun dipake kebanggaan katakaburan kasombongan horenganan magna hei gubernur
harta maneh jabatan maneh horeng mangpatem maagnaankum harasakeun ku sia aing teu meunang telat mayar ku sia dia gagejeg bae melalui lurah rasakeun ku sia rasakeun maagnaankum cukup kacukupan paedah horeng harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul ti endog jadi manuk jadi kotok jadi embe jadi kebo jadi sapi dibelikeun ka Avanza dibelikeun deui ka Innova dibelikeun ka Lexus Baby Ben Cadillac Rolls dan lain sebagainya nyieun pabrik di anu meuli tanah di anu hotel di anu dan lain sebagainya ma'agnaankum jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul ma'agnaankum teu aya mangfaatna wa ma tastakbirun wa ma kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga jabatan nu aya di pundak tahta kerajaan jeung harta ternyata ma'agnaankum paedana rasakeun ku sia ta eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge tuh babaturan si Edi nyaleunana haji geus teu kadenge suarana ge nya geus haji kapanasan panenna haji ya dengekeun ku sia magnaankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun harta nuku maneh dialang harta nuku maneh dikumpul-kumpul ngawujud jadi kendaraan ngawujud jadi istana ngawujud jadi tanah ngawujud jadi hotel ngawujud jadi berbagai perusahaan wa ma kuntum tastakbirun jeung jabatan-jabatan nu kumaha disandang nu dipake kebanggaan jeung kasombongan maagnaankum teu mangpaatna karasa ku sia deui nonggeng sia deui sia tah ahli Arab ka sorga encan ngahina bae ka batur aduh ya ahli Arab pohara jasa ieu terus didalekeun ku nya didalekeun wah nu keur ini paing teh mana ye nu keur ini paing ye hayo sia didalekeun ku nya didalekeun muncul malaikat ieu aing rek ngagero ka ditu tuh jauh jasa tuh emang saya penipu nya na ke di dunia mobil aing dibawa ku nya teu balik deui mana tuh sangarana itu tuh tonggong na nomor 9an kapten ke-11 bakari ndek naon teu diomong ka dieu dibawa ku malaikat dijingjing ceulina pajar deuk di kasorgakeun orang dideketkeun ka dinya pet sia epet teu aing ye saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia ku ka neraka kan aing ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasa ku sia dikumpul-kumpul aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu aing emang teu nyaho ja aing nyaho maagnaankum mana ka mangpaatna mangpaatna jabukum harta duku maneh dikumpul-kumpul hayo sia wa ma kuntum tastakbirun nu kumaha dipake ka bangga-bangga nu kumaha dipake ka sombong-sombong nanaonan dikitu-kitu nya ka surga mah enca tetep nya geus gahina ti heula bah aduh teh si budak paling-paling emang di dunia ge kitu nya mah keur di dunia ge ngahina bae ka batur teh atuh di ditu ge kitu atuh cek si epet teh sia ge can ka surga maena diomong aduh omongnya na diluhuri di handap kecuali sia ka surga jadi encan sia ge di dinya sakedeung deui jadi rame orang ahli Arab atupan jutaan sarua bae jutaan atuh sarua bae ratus juta ribu juta atuh rame berarti orang India ka India deui orang Pakistan ka Pakistan deui orang Turki ka Turki deui
orang Indonesia ke Indonesia. Bebene aing mananya ya. Lu keur ieu ngahina ka aing. Keur ieu nyana haju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing. Haju nyana mere suret sampai di sini saja aing nyeri jasa hate. Mana ieu si Sarwiti? Itu tuh. Nyana dibawa jadi pemborong nyana ka ditu. Jadi pamajikan pemborong. Malaikat Sarwiti tah ka ditu. Nu mana tuh Sarwiti tuh. Emang enak henteu aing melampiaskan undag-undag cinta baheula. Maka dia bawa ke cingjing ceulinan. Cek. Wait. Ini abang. Si jasa teh Haji Pendi ganjen jasa. Masya Allah. Itu siapa sih tuh? Ini abang Epen. Weh, yang dulu cintaku ditolak olehmu. Weh, kok begono. Mane kabita ku harta. Haji dikawin ke seorang pemborong di kabupaten. Haju mane ku kumpul harta. Nyaho aing geus ya mobil loba ambalaya, motor ambalaya, sienyen imah dan lain sebagainya. Kuari mana lu dibagakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing rasakeun ku sia ma'agna ankum mana mangpaatna aju ka Epen kawin jeung saha aya ka sorga tante sarua ka neraka sarua kebek wah teu beres si Epen jadi kos kitu eta di neraka rame horengan masyaallah. Wanada ikurani wanada ashabul arab rijalan ngagero-gero ashabul arab ka jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing si itu batur aing nyaho si itu atasan aing nyaho si itu bos aing masyaallah nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang teh pan rakyat nyana kan pejabat presiden urang tuh ya kan benar. Tok. Ada apa? Tenang aja, yang penting kita golongan karya. Wah! Dianggol karya ya dulu. Bapak Presiden yang kami hormati, ulama ke kos kitu aing seneb ya. Panasna, bukan begitu, Pak. Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat. Waduh, korupsi makin menjadi-jadi. Berapa periode sih Bapak jadi presiden? Kami cuma mendengar suara-suara Bapak. Tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami. Ternyata Bapak ada di neraka. Kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya. Kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa, tahta Bapak itu luar biasa, kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik. Naon saya tak nguik-nguik, pokoknya nama nguik-nguik bahasanya ngaranna. Ya kami mah di lembur, provider gitu. Ya nggak sebodoh Bapak baik, nggak ada pengawal. Bapak mah kemana-mana dikawal itu pernah macet. Kami mah didoyong setengah egeg, macet ya panas, aju kempes di bana. Duit teu boga, Bapak teu jahokan. Harta aya di Bapak, jabatan aya di Bapak, tahta aya di Bapak, kerajaan aya di Bapak, wanita aya di Bapak. Begitu pula adat, yakni bilangan, organisasi, berbagai organisasi, baik organisasi merupakan partai atau di luar partai, aya di leungeun Bapak. Wah jangan dukung ke Bapak ma'agna ankum mana nu nyukupkeun ka Bapak nu medahkeun ka Bapak ternyata ma'agna ankum teu aya paedahna jamukum harta Bapak teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku Bapak di gudang-gudang ku Bapak teu aya paedahna horenganan ma kuntum tastakbirun nuku Bapak dijieun kemewahan, dijieun kebanggaan, dijieun kesombongan, sombong ku harta, sombong ku jabatan, tahta dan lain sebagainya. Ma'agna ankum. Paedan rasakeun, Pak. Nongeng harto.
Masya Allah Karim. Ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia. Sing hade ieu engke urang di kitu-kitu engke ku ashabul arab. Ma agna ankum. Mana harta maneh apa aya kamangpaatan jante waktu maneh dipenta jang masjid cak maneh pan batur heula. Waktu maneh harita teh kapan endeup takorub, tadoru, jang haol pan merena 1000. Pan ai meuli sate mah 10 bungkus. Ai sate 10 bungkus, ai mere 10 1000. Datang ka keseleun jasa anu milihanana. Hampir belaporan ka kula, Haji cenah mah nu ribuan mah beuleum ayu cek nya bau cek nya teh urut kahujanan meureun eta. Beuh budak teu kira-kira eta cinta wali 1000. Geus eueuh kadeuleu gambarna ge geus eueuhan. Ya Allah ya Rabbi menang ti tukang minyak nyakin meureun bau jasa. Eta ditu nama cinta wali. Nah ieu mah agnaan kumana dikumpul-kumpul mun kieu mah cek wane usahain. Usaha sia jang naon ieu? Tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab. Aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu. Aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu. Je emang geus isuk geus. Mana tuh pondok anu? Bener emang nasihat bener ojol taneuh nu cokot waing cokotan teh mah lain nyumbang atuh kos kitu mah nganekeun ka kiai henteu teh mah keur carita doang tuh ku aing mah usaha ge jang itu sebab nu deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq kiai ge lamun henteu ku aing dibantu atuh heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah tuh masjid anu nang aing tuh engselna sia kabeh engsel dong ye tuh lawangan mapan ku embe kabeh gitu jadi aing mah mangpaatna gede jasa engsel aing teh engsel ngan lawang doang. Tapi ban mun eueuh lawangan kotok embe ararasu. Berkat engsel aing nutup kan. Jadi mentak aing mah ti heula ka sorgana ge. Di babok engsel bisa sia. Sugih-sugih ngan engsel doang. Teu kira-kira budak. Oh, masyaallah. Nah, ieu urang ieu lamun ngarenungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab. Ketika nya neuleuh ka sorga salamun alaikum. Ketika neuleuh ka neraka Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ketika nyana neuleuh nu bararauh nyana ngomong magna angkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ternyata eueuh mangpaatna jeung eueuh paedahna harta jam'ukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kameh. Waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa. Usaha amprekan. Tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tetean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara ku maneh teh ku ari teh jam hukum dikumpul-kumpul magnangkum horeng teu aya kacukupanana aya teu aya manfaatna wa ma kuntum tastakbirun jeung nu kumaneh dibangga-bangga nu kumaneh teh dimulya-mulya nu kumaneh teh di takabur-takabur disombong-sombong maagnaan-kum sombong ku harta sombong ku jabatan sombong ku tahta sombong ku wanita sombong ku organisasi sombong ku partai maagnaan-kum manfaat masyaallah Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Nak engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli Arab ka ahli-ahli neraka. Ngan ahli Arab teh henteu salilana di luhur ternyata begitu manehana neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka patengcongan jeung ahli-ahli neraka keur meujeunna kitu-kitu teu karasa wallahu a'lam sabaraha masana nyana di luhur eta Arab di luhur eta kitu benteng Arab di luhur bentengan Arab teu jauh teu karasa neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka
tiba-tiba tala alaihim rabbuk informasi ti Gusti Allah malaikat wahai ahli Arab cicing kabeh teu ngomong salemet-lemet aja samek-mek aja lantaran deuk di kamanakeun ya ini wah apakah itu apakah dia kaget kabeh ya ahlal a'rab jempling luar biasa hudang barang hudang kabeh hudang tararungkul kamana khawatir rempang budak nu nyileuk nu noel kabeh nangtung komo nangtung kabeh wangtung udkhulul jannata faqad ghafartu lakum cak Gusti Allah geura ka sorga geus diampura barane kabeh ku abeh surak hore ka sorga Masya Allah Haji Pedi ka sorga teu pantes sabaraha tahun beureun di Arab tapi tetep bungahna luar biasa. Ya Allah ya Rabbi bedol ya Arab bedol. Bedol atuh pantata di nama ya ahlal Arab. Rak. Kumu langsung maneh. Paget kabeh. Eueuh nu tual-tuel, eueuh nu lurak lirik. Pikiran kabeh ge ka mana ieu? Barang udkhulul jannata. Gerara pada ka surga bae nu ngaluncat sagala. Weh. Kuatnya dah. Ieu teh kadenge ieu pakon gopartu lakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nya nus. Halaliber sorangan. Pakon ulah gancang-gancang. Ulah gancang degekeun lah pakon gopartu lakum kajeun jak nya geus. Pasti asal ka surga dihampura. Wah tuh breng bae geus ka surga. Wah berduyun-duyun kabeh. Cek ahli surga itu naon cai tah naon itu. Aduh di papang kudu di sorga. Pen karena ka dia emang. Oh, jaknya. Tadinya di mana? Di atas sana. Waduh, kabineangan paingan eueuh. Asana geus teu kabagian tempat ya. Aduh, Masya Allah karim. Pohara jasa ieu. Lain lalagaan ieu, Masya Allah. Mantak ceku lagi. Kajen di Arab ge asal ulah ka neraka bae ujung-ujung nama dikasorgakeun. Teu jauh harapan beureun sia mah ti heula ka sorga teh. Masyaallah karim pohara jasa. Tinggal penghinaan ahli Arab ka ahli neraka masih keneng ke ahaulail ladzina aqsamtum wallah